Hirup mah ulah jadi provokasi, bisa gawekeun teu bisa diajar deui, bisa ngadukung syukur teu bisa ngadukung tong loba pamola. Hirup cicing dina tetengger agama, ucap lampah jaga sing hade, ulah goreng jeung sasama. Gunakeun kemajuan zaman teh kana kaausan, lain ngan saukur dijieun celaan, boka batur, boka dulur. Ulah ngerasa aing pang benerna, rasa aing pang bisana, rasa aing pang pinterna. Bisa jadi ke maneh panggelona. Harapan jalma mah hayang sadayana bagja, laksana kana sagala kahayang kalayan lancar. Ulah sirik, komo nepi hasud ka batur mah, urang urna naona di hadapan anjeunna Allah Subhanahu wa taala. Poma jaga pola pikir ucap basa laku lampah urang, ulah nepi ngajarikeun hate batur.